Teh sudah ilainku kami usaha tuh beres bersih lah tahun katingali si ayah saya mah lakai singkai rumpai kieu air rapih mah mau nyerakeun gitu. Mah liwat meureun. Mau bedog atuh batur mah eta teh dituk-tukan lain dibenyengan kitu. Rasana tarik tambang beneran dibenyengan. Moal bener atuh dikitukeun mah tarikan dibersihan kayak diduruk. Ah, bari nage atuh ku sorangan hanteu. Sakieu ge daek ngaberesan. Ari di bejaan ku awewe sok tara ngurut. Dikitukeun mah moal beres nepi ka lebaran hareup oge. Kena teh malahan bala we di luhur eta tah. Gandeng lah tong ngomong wae bari na oge lah. Gawean hanteu. Kang. Ka dieu heula, yeuh urang ngobrol heula coba dinas ya sakedeung lah. Naon deui atuh neh pan keur ngagawean ieu. Ke deui atuh lah ngobrol mah. Ke gampang dia eta mah, ieu mah penting, ieu masalah emak ya kudu dibenerkeun ya lah. Capek urang geus kieu wae. Dieu lah. Nah. Aing mah ieu pagawean teh untung nama itu can anggeus ieu teu anggeus. Naon atuh? Lain ieu masalah emak lah kita. Urang mah pusing, mah teh budegna lah, ku capek. Jadi nyesak gitu tah kana cungcurungan lah. Nya kumaha atuh neh da ngaranna ge geus kolot, penyakit kolot, kege urang meureun kawas kitu. Iya lain maksudnya meureun bisa kena diakal meureun urang ubaran sugan. Heuh di ubaran teh ubaran kumaha? Pas boga duit wae deui. Oh nya. Teu boga duit oge atuh meureun aya KTP ieu make KTP bisa atuh meureun mah. Nya kumaha daekeun onam dibayar ku KTP. Pan urang nyeun surat eta teh ya, surat STMJ teh geuning tidak mampu, surat STMJ sudah muncul meureun STMJ. KTM aya oge. Hah? KTM. Surat ES eta Cek RT we lah kumaha cek RT lah. surat tidak mampu STMJ nu eta di bejaan teh. Mah kieu atuh sugan urang teang mantri sugan. Urang ubaran mah karunya lah aing ka hiji mah karunya tanggeus budak kadua-dua aing kesal wae lah aing ngobrol jeung emak teh salah wae. Aya moal kira-kira wayah kieu mantrina. Oh nya. Teang heula pan teu nyaho mun katoong onam di dieu meureunan. Heuh atulah aing teh dilaksanakeun. Sorangan boga pamajikan teh. Nya kami nek neang heula. Heeh. Mane ka mana? Hah? Nek ka mana? Aduh teu haiku ata yang ki ieu ngising ah. Lah. Aduh, kuat. Aduh. Nyai. Nyai. Lima. Naon?
naon? Dia Nyai. Ih, aing mah. Kira. Naon, Mak? Naon? Tuh siramkeun. Oh. Ih, bagian aing deui wae. Ah, mah enggak malusuk mah nama aneh dah. Dah, aya. Ah. Singkeun ah. Ah. Jor we ah, geus sakit tuh. Ah. Pak wae udah oge ah. Reha ngawal sok mung nyiram aneh aing mah dah. Cacakan urut sorangan mung nyiram. Ih. Lah. Ya, kebiasaan mama ah tuman ngawal sorangan pang nyiramkeun. Ah. Dicebok can, obeh. Obeh, ngecan obeh. Nah, kitu tah. Obeh. Can ari ah ke wae ne. Hah? Ke wae. Can Ari. Heeh. Oh. Tibang obeh mah ku nungguan Ari. Apa bujur sorangan beureun kana beuneu kumaha cara repel. Ih, aing mah. Tibang obeh wacan Ari. Obeh tuh. Aing kudu neang belangbir kitu aing semprot. Teh jeung Jumanta ka mana Nyai? Tadi guragiro ka ditu. Rek nang mantri orang ubaran celik mah orang ubaran ambe tong pasea wae lah ambe tong ieu kesal wae jadina teh jadi teh pajarkeun nyentakan kolot jadina teh orang ubaran celik mah ceuli orang ubaran nya neang mantri Ka mana Nyai? ka mantri ka ditu ka balai desa mantri desa orang titah ka dieu teh ubaran celik mah nya neang mantri Tadi ka ditu amprok jeung emak bieu di dinya. Heuh eta teh rek nyang mantri jeung ngubaran emas supaya ceulik mah bener deui, supaya ceulik mah diomean kita teh jadi bisa ngadenge, ngobrolna ngeunaheun. Moal paterang-terang wae kieu moal ari di ubaran mah. Kadugoan heula nya ke nyang mantri Jumantana nya. Eta ka Nyai ngomong arek ka mana cenah si Ya. Aing mah ah putu teh ka mantri teh, nyang mantri. Arek sisilatan Nyai di ditu. Ih, silatan, betul kesal. Ah, betul yang mantri silatan. Ah, pusing aing mah. Ah. Tuh datang tuh yang mantri tuh. Tuh, eta Jumanta eta jeung mantri ka di kumbaran emak mantri. Itu Jang Jumanta Nyai dua anjing saha itu. Jeung mantri tuh, tuh ka dieu tah. Anjing saha? Jeung mantri. Aing mah ah. Datang mantri eta jeung ngubaran emak. Tang. Taneh. Eta saha eta mantri lain. Teu nyaho da aya di desa sorangan eta aya eta hungkul. Eta doang. Heeh. Ditanyakeun teh eta mantri ieu mantri lain kitu teu. Teu nyaho. Oh, Nya pasti aya di desa eta mantri. aing gede kos kitu pepotonganna jiga kerajaan Firaun topina. Teu nyaho aing ge. Ieu padu dibawa wae. Da eta hiji-hijina di desa. Eta kumaha mun lain mantri eta. Tanya atuh maneh. Ieu paling anu ngabrokan mimitina teh. Ge apan ka desa. Lain aing sieun pona oge. Banyak mantri kos kitu jiga tukang sulap. Sugan. Bener teh eta mantri. Aku mah mantri ulah. Mawa pas. Hah? Mawa. Eta nama bener. Ya topina teh panjang-panjang teuing topina. Keun bae lah. Curiga ieu. Keun bae lah ku mangke we ne. Eta mantri naon eta? Aing ge bingung. Pur menteri hewan ai. Sumpah padua dibawa ih. Da hiji-hijina apa lamun teu dibawa maneh ke ngambek ka urang. Tapi meureun mah potongan juga mantri mau atas. Heeh. Mun huluna panjang. Huluna panjang juga eta teh geuning kerajaan Firaun teh. Sigana mah mode meureun zaman ayeuna. Apa kitu topi emang topi mantri mah itu apanya? Sigana mah geus lah neh. Iya aing mah. Ari ieu Pak Mantri. Nuhun.
Mantri desa. Nya. Oh, mohon. Eta lain peda we topi na kos kitu Pak Mantri teh. Tapi bener Mantri. Nya. Mantri. Oh, mohon. Kieu ieu teh Pak, itu bade ngobaran mak. Budak celina mak teh. Nya. Pangomeankeun sugan bisa kene diomean supaya mak cager gitu Pak Mantri. Nya. Tapi wakca tapi ka ayeuna moal mayar, teu boga duitna make KTP we, tapi fotokopianana nu aslina mah tong dibawa nya. Nya. Eta ieu mah pangomeankeun ceulina nya. Cek, abi mah jadi mantri tos ratusan tahun. Geus ratusan tahun. Ti zaman can zaman dinosaurus Bapak ngamantrian. Nya. Oh. Pokoknya mah hampir sealam dunia di mantrian ku bapak. Pokoknya mah dijamin cager ku abi. Aduh, alhamdulillah atuh Pak Mantri ari geus muter masa alam dunya ngubaran jelema nya geus ratusan tahun. Ieu we mauing ya pang benerkeun ceulina sukan pang mariksakeun. Siap. Heeh, nya ku Pak Mantri nya hayang cager deui supaya ulah budak ulah musingkeun. Nya. Tah ayeuna mah Nya. pangrejengkeun heula. Bade disuntik. Oh, mak, Heeh. bae disuntik. Nya. Pangrejengkeun heula. Nya. Ih, hayu mak, sok. Mak. Nya aku mandi kumahakeun mak. Ya, Ampun. orang suntik, orang suntik. Kubaran. Mama mau dijual. Cak dijual. Baran. Heula mak, orang Aduh, jangan tulungan emak jangan. eta Mantri rek nyuntik, rek nyuntik. Ih, mana cing? Nyai. Ih. Tobat. Sah. Entah disuntik Pak Mantri. Tos. Kuning pingsan. Sare meureun. Oh, Sare, beneran. Sok sare teh lamun naik di operasi teh. Ye, wah, aing mah. Ieu mah puna naon ieu Pak Mantri. Geus pokoknya mah beres. Cager pokoknya mah dijamin. Terus nya Pak Mantri bade ka desa heula. Mek ubaran toke gagu. Toke gagu. Yang bisa ngomong. Nya nuhun Pak Mantri. Nya. Coba itu. Mak. 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 Udah. Aduh. Wah, Tadi mah kunaon dicolok. diubaran, disuntik. Hah? Disuntik. Disuntik. Wah, diubaran makan. Alhamdulillah. Gening ning nyai ngomong kadenge mak. Cager. 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 Halus Mantri eta nya neh. Jangan mangadenge. Syukur. Aduh. Mantri alus eta geus ratusan tahun, Mak. Eta jadi Mantri tadi. Heeh. Alhamdulillah mak teh jagain nama. Tuh asa dek disuntik oge gini ngate Bang disuntik doang cager. Tadi nama mak teh sieun juga antar dijual nyai. Pas diubaran eta menang Kang Jumantan neang ka balai desa. Mantri teh. Mantri kitu teh. Nuhun nyai. Ya cagernya. Cager, alhamdulillah. Ya, tapi nama mau terang-terang we pan uing jeung emak. Moal Ya, nyai. tuh aya nama cekas kadarenge teh. Kadenge alhamdulillah teh meureunnan ngeunaheun gandeng ayeuna namanya. Ya, tuh pan aya geus kitu mah. Agung jang. Kadenge ayeuna mah tuh Syukur tingali. mah, aduh. Aduh, ampun. Alhamdulillah hari geus cager mamanya. Meureunnan emak teh bisa manggung deui kan hajat arek nyanyi deui. Saha nu naik make, nah atuh saking geus kolotna. Ngerungkat emak ieu. Paboyatak urang dihandap kayak di panggung manggung deui mah. Kalabur, atuh lalajonna ge. Enggak sieun bae di dieu, makana mun penting aya mah geus cager, budakna geus cager, aya nama mah. Alhamdulillah. Ya. Ya, tadi ulah labuh, lamun labuh kena mah budak deui. Ke musingkeun deui kena teh. Ya, sing nurut pokokna mah. Ya. Nambali kumaha anak mah yang nulungan ka indung, hayang ngubaran. Gitu. Nuhun nyai. Ya. Nuhun jang, nuhun mah teh bisa ieu dengadenge. Nah, pokoknya mah geus cager kieu mah alhamdulillah kitu nya masih syukur we nya Suara alhamdulillah. ribut wae meureun. Mangga Pak Mantri naon? Atos. Hah?
Atos. Apa tadi dibejakan tuh boga duit pakai KTP cek Pak Mantri cenah heueuh. Minggu harap Heeh. jadina Ye lah. Lain minggu harapan teu mayar ho, pan teu boga duit dibejakeun cek Pak Mantri cenah heueuh kajeun cenah oge. ngomong naon sing tarik atuh ngomong teh. Aduh. Hah? Ieu buat nepak ka Mantri buat budak emak. Mak. Hah? Mantri jadi budak. Gening kawas gitu ngejawabna. Ya apa tadi teh? Kan geus ngomong moal mayar, teu boga duit aya KTP tuh tapi fotokopina cek Mantri cenah heueuh kajeun. Kumaha mun make KTP? Ye, apa deui tadi ngomong teh make KTP, kan bawa KTP unggul fotokopi anana cek Mantri heueuh. Bieu minta duit, minta ongkos. Apa dibejakeun make KTP? Bieu nyakeun kajeun ku KTP oge cenah oge. Iku masih teh. Kela cok, ai abis saha? Oh, geuning jadi poho kitu. Apa cenah Mantri ieu teh ho? Jadi geuningan jadi poho nyanyakeun ngaran ka aing ku masih teh menang di mana sih? Di desa. Iya doang jelema iya doang sorangan. Tapi kan mah cager. Oh, macager jadi para pilih kosnya jadi bego gitu aneh jadi malik kos masih Mantri teh. Kasedot meureun Ya nyao oh. tepak meureun tepak Nyao. Sawios kayak gitu mah tuh abdi nek nyangan uing. Wah, aing kumaha jadi itu anu budak geuninganan. ya aing bingung anu penting mah cager Lah jorteng lah itu brek. Main cenah neangan sorangan, cenah neangan main sorangan. Terus mangga ayeuna mah geus cager mah nya. Geura obeh, can obeh mah tah. Oh, emak, iya nggak sengaja nganjel kene. Karpa. Aing mah alhamdulillah kan tak mah cager kan. Aing moal pas wae meureunan. tinggal kumaha tuh enak orang teh Nyati aku mah itu Mantri lagi kabur kan itu tuh jadi budak Mantri lebih plak plohok gitu gara-gara nyuntik emak. Tuh habis beres heula itu tadi tak beresan tadi. atuh karek beres emak atuh sukan deui atuh lah Lah suka-suka mah kaca bakina teh molor deui wae. kudu we